Hudang ti kubur tetela, jalma jadi rupa-rupa, teu sarua jeung asalna, sakumaha ge amalna. Hiji awak ngaguruntul, gulang-guling awak kungkul, nu kitu goreng ka batur, jeung tatangga embung akur. Ari anu kaduana jeung babi taya bedana, kana salat lalawora ninggalkeun bari dihaja. Tilu nu beteungna kembung, eusina ku seuneu hurung, kana zakat eta embung, akhirna bakal kaduhung. Ari anu kaopatna getih ngocor ti bahamna, anu kitu akibatna teu jujur dina dagangna. Ari anu kalimana awak kacida bauna, nu maksiat di dunyana cilaka di akhiratna. Ari anu kagenepna jalma gorowong beheungna, saksi palsu di dunyana cilaka di akhiratna. Tujuh jalma teu letahan, nyerina teu katulungan, kana bener teu nyaksian, henteu sieun ku pangeran. Dalapan jujungkiran, parjina bijil nanahan, kana zina dilakonan, henteu sieun ku pangeran. Salapanu beungeut hideung, ari beteung kembung pisan, eusina ku seuneu hurung, harta yatim digugulung. 10 corok jeung lepra, nu nganyerikeun kolotna, goreng ka indung bapana, jaga nu bakal cilaka. 11 jalma siungan, ari beteung kembung pisan, nu kitu sok mabok-mabokan, jeung arak jadi langganan. Ari nu ka-12na cahya lir bulan purnama, nu soleh loba amalna, bager tur sae akhlakna. Judulna ieu nadoman, bade ngageuing pikiran, sina inget kadawuhan Nabi Muhammad junjunan. Kumaca ieu pepeling, muga sing jadi panggeuing, du Gusti anu ngajaring, siang wengina
diaping.